Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meridhoi kita, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Tanqihul Qaul. Alhamdulillah saat ini memasuki bab yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-babu sabi'u wal ishruna, bab anu ka-27. Fit tasydidi 'ala liwati, eta tetep dina martelakeun banget haramna ngawati dubur atanapi hubungan sesama jenis. Bab yang ke-27 menjelaskan haramnya atau larangan berbuat hubungan sesama jenis. Dalam tanda kutip liwat, laki-laki cinta terhadap laki-laki, perempuan cinta terhadap perempuan lagi, atau hubungan sejenis. Qala parantos ngadawusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadawusan Nabi kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sing sajalma qabbala anu nyium eta jalma gulaman ka hiji lalaki bisyahwatin kalawan syahwat, adzabahu maka bakal nyiksa ka eta jalma sallallahu taala Allah anu maha luhur finnari dina neraka alfasanatin kana 1000 tahun. Barang siapa yang mencium seorang laki-laki dengan syahwat, maka Allah akan menyiksanya di neraka 1000 tahun. Berlaku juga bagi perempuan. Perempuan mencium perempuan dengan syahwat, maka Allah juga akan mengazabnya 1000 tahun di neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawig tasala lamun adu saha adlu tiu jalma anu ngawati dubur atanapi dalam tanda kutip umat Nabi Lut yang menyukai sesama jenis. Bima il bahri kalawan cai laut, lam yaji maka moal datang eta jalma yaumal kiamati dina poe kiamat illa kecuali junuban dina kayan junub. Jadi sekalipun pelaku hubungan sesama jenis ya anu ngawati dubur mandi ku cai laut, maka moal datang dina poe kiamat kecuali dina kayan junub. Hadas besar dikarenakan hubungan sesama jenis itu tidak akan bersih sekalipun mandi dengan air laut, maka pada hari kiamat ia akan datang dalam keadaan junub. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing sajalma qabbala nu nyium eta jalma gulaman ka lalaki bisyahwatin kalawan syahwat uljima maka dikongkorongan eta jalma bili jamin kalawan kongkorong min narin tina seuneu. Barang siapa yang mencium laki-laki dengan syahwat, laki-laki mencium laki-laki, perempuan mencium perempuan dengan syahwat, maka akan dililit orang tersebut, lehernya akan diikat dengan kalung yang terbuat dari api. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing sajalma masa anu nyabak eta jalma gulaman ka lalaki bisyawatin kalawan syahwat, la'anahu maka ngalaknat ka eta jalma sallallahu Allah wal malaikatu jeung malaikat Allah, wan nasu jeung pirang-pirang jalma ajmauna tegasna sadayana. Barang siapa yang memegang laki-laki memegang laki-laki, perempuan memegang perempuan dengan syahwat, maka akan Allah laknat. Maka Allah melaknatnya dan malaikat-malaikat dan manusia semuanya melaknat orang tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos ngadawu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing sajalma adkhala anu ngasupkeun eta jalma
Qoblahu kubulahu, bukan qoblahu ya, ini kubulahu. Man sing sajalma adakhala nu ngasupkeun eta jalma kubulahu kana kubulna eta jalma fi duburi imra'atin dina duburna hiji awewe, fi duburi imra'atihi dina duburna pamajikan eta jalma, ba'asahu maka bakal ngahudangkeun ka eta jalma sahallahu Allah yaumal kiamati dina poe kiamat, wa huwa sabari ari eta jalma antanu eta pang bau-bauna minal jipati leuwih ti bangke tinimang bangke ya. Masya Allah. Barang siapa yang memasukkan zakarnya atau kubulnya, kemaluannya pada dubur istrinya, sekalipun ini istrinya ya, maka akan Allah bangkitkan orang tersebut di hari kiamat lebih busuk daripada bangkai. Naudzubillah summa naudzubillah. Apalagi yang bukan istrinya. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng padantung dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ata di mana-mana datang sa'ar rajulu hiji lalaki, ar-rajula ka lalaki deui. Maksudnya hubungan sesama jenis. Laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan. Fahuma maka eta tetep kaduanana zaniani ari zinah duanana. Wa idza anta sareng di mana-mana datang sahal mar'atu hiji awewe al mar'ata ka awewe deui, fahuma maka ari duanana zaniyatani eta zina duanana. Ketika laki-laki berhubungan dengan laki-laki syahwat maka keduanya berzina, dan sebaliknya juga perempuan dengan perempuan dibarengi syahwat maka keduanya juga berzina. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sing sajalma qabbala nu nyium eta jalma gulaman ka lalaki bisyahwatin kalawan syahwat, fakana maka kaya eta jalma zani geus ngajinahan atanapi zana geus ngajinahan eta jalma, ma'umihi sartana indungna eta jalma sab'ina marratan kalawan jina 70 kali. Wa man jeung sing sajalma zana nu jina eta jalma ma'umihi sarta indungna eta jalma marratan wahidatan sakali, fakannama maka kaya eta jalma qatala geus qatala sab'ina nabiyan geus maehan 70 nabi. Barang siapa yang mencium laki-laki mencium laki-laki, perempuan mencium perempuan dengan syahwat, maka seperti berzina dengan ibu 70 kali. Sedangkan orang yang berzina dengan ibunya 1 kali saja sama dengan membunuh 70 nabi daripada dosanya. Naudzubillah summa naudzubillah. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng barang dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malato sing sajalma anu ngawati dubur kelakuan kaum Lut fi gulamin di hiji lalaki, asbaha maka bakal jadi eta jalma isuk-isukna fi qabrihi dina kuburna eta jalma khinjiron jadi bagong. Barang siapa yang ngawati dubur atau hubungan lewat dubur dengan laki-laki, maka asbaha jadi orang tersebut besoknya dikuburnya menjadi babi. Wa qala alaihi salatu wassalam sareng parantos ngadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza lamisa di mana-mana nyabak saha al gulamu hiji lalaki al gulama ka lalaki deui, ihtazza maka oyag naon al arsyu arash, wa qalat sarang ngomong naon as-samawatu pirang-pirang langit, ya Rabbana duh pangeran kami sadaya, amarna ya naha moal marentahkeun Gusti. Masya Allah.
bahkan nah teu marentahkeun Gusti ya, atau umurna perintahkanlah kami, parentahkeun abdi sadaya Gusti, nakhtofhu kana yen ninggang ka eta jalma. Jadi langit nyuhunkeun ka Allah supaya Allah marentahkeun eta langit nyambar ka eta jalma, ngarnindihan ka eta jalma. Wa qalatil ardu, ya, wa qalat jeung ngucap naon al ardu bumi, ya Robbana, duh pangeran kami sadaya, umurna parentahkeun ka abdi, nabla'hu kana yen gempa abdi atanapi ngalegleg abdi kana eta jalma. Ya, ketika ada perbuatan laki-laki berhubungan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, maka aras pun bergoncang dan langit pun bertanya kepada Allah, perintahkanlah kami agar kami menyambar orang tersebut, dan bumi pun berkata, perintahkanlah kami agar kami menelan orang tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, sareng parantos kadawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ta'tu ulang datangan aranjeun kabeh anisa ka pirang-pirang istri aranjeun kabeh fi astahihinna dina duburna eta pirang-pirang istri. Fa innallaha maka sanyana Allah la yastahi etan teu isinin Allah minal haqqi tina haq. Jadi janganlah kita mendatangi istri kita dari duburnya, maka sesungguhnya Allah tidak akan malu untuk mengungkapkan apa yang hak. Demikianlah hadirin larangan atau haramnya hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dalam tanda kutip hubungan lewat duburnya. Semoga kita dijauhkan semuanya, saudara-saudara kita, teman-teman kita dijauhkan dari perbuatan seperti tersebut. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.